Wakila wal qaulu subhanah tadullu ala makna ta'jib. Dina tafsir Ibnu Katsir mah nyangemkeun ari lapan subhanah teh nuduhkeun kana rasa kagum. Abi kapungkur nuju ngaos nuju alit teh abi baheula pernah leutik teh. Abi nuju alit ngaos abi teu kahartos nah tina lapan subhanallah nuduhkeun kana rasa kagum. Lain subhanallah teh maha suci surabi teh abi naroskeun ka pun guru pangrasakan apun dan surabi teh ngawagel. Nah halapan subhanallah nuduhkeun kana rasa kagum. Sanesna subhanallah teh maha suci surpun guru teh kieu lamun maneh ningali perkara anu kaget nu kagum anu ajib kumaha bahasa maneh anjir surabi teh heueuh bener nya kitu. Lamun urang bangbayang kagum kana hiji perkara bahasan kumaha anjir. Maka cek barudak pemuda edan si eta bahasa edan teh bahasa kagum. Lamun cek urang Tasik mah anjay anjay. Lamun cek urang Bogor mah bagoy bagoy si eta. Lamun cek urang Banten mah bedul bedul si eta. Lamun cek urang Jakarta mah busiat buset ya tabuset akan bahasa kagum leres. Punten contoh ya contoh sahanya Pak RT. Jadi aya Pak RT ya aya Pak RT na gitu. Pak RT RT sebiji teh RT 5. Pak RT urang bangbayan meser mobil nate Lamborghini hargana 3 miliar anjir Pak RT ya. Iya Pak RT meser mobil Lamborghini harga 3 miliar dicana ka Bangbayang. Wah dilalajoan ku urang Bangbayang. Cek urang Bangbayang anjir Pak RT dicana teh eta mobil ka Tasik. Cek urang Tasik anjay Pak RT dicana teh eta mobil ka Bogor. Cek urang Bogor bagoy Pak RT dicana teh eta mobil ka Banten bedul si RT dicana teh eta mobil ka Jakarta busiat dicana teh eta mobil ka Arab. Cek urang Arab subhanallah kahartos. Jadi urang Arab mah lamun kagum teh sok nyebatna teh subhanallah. Ya Pak RT nyanak mobil Lamborghini ngurilingan Kota Garut. Keur ngulingan Kota Garut teh Pak RT tabrakan. Kasih banget kan belum gitu. Apa temanya? Kau pangamin lagi tabrakan, mak. Kau hanya tabrakan doang. Iya Pak RT tabrak. Alhamdulillah Pak RT tabrakan ngan nyawa na salamet alhamdulillah. Ngan hanjakal Pak RT ngicupna jadi teu bareng. Ngicupna jadi teu bareng. Sok cobaan ku euceung ngicup teu bareng. Pak RT tabrakan alhamdulillah salamet nyawa mah mu ngicupna jadi teu bareng. Tungtungna Pak RT Noel ka bojona nyai geuning teungeuna ngicup teu bareng. Coba tanyakeun deui ka rumah sakit Mang Sadikit. Susuganan bisa ngoperasi cenah ieu kicup hayang bareng deui ditaroskeun ka pihak rumah sakit. Cek pihak rumah sakit, this is our best quality. Ini adalah yang terbaik yang telah kami berikan kepada Pak RT. Jadi mohon maaf kami tidak bisa mengembalikan lagi kicup Pak RT. Bisa rumah sakit ge. Ngan aya hiji-hijina rumah sakit nu tiasa ngawihkeun deui kicup Pak RT sangkan bareng deui. Di mana dioperasina kudu di Singapura. Sabaraha biayana 5 miliar. Cek Pak RT teh ka bojona nyai jual deui we mobil teh. Jual deui we sawah teh, jual deui we imah teh saking ku hoyong naon. Ngicep bareng pertarosanana mahal mana mobil jeung ngicep bareng. Ngicep bareng. Pernah teu urang Bangbayang kagum kana ngicep? Cugan pas urang Bangbayang ngicep anjir aing ngicep. Pernah teu?
ieu masalahna. Kunaon urang teu nepi-nepi ka Allah, kunaon urang hese wae ibadah, sabab urang mah kahalangan. Terkadang urang kagum ningali jalma nu beunghar, padahal kudu kagum mah kanu ngabeungharkeunana. Urang sok kagum ka jalma nu kasep, padahal kudu kagum mah kanu nyiptakeunana. Urang sok kagum kanu pinter, padahal kudu kagum mah kanu minterkeunana. Ketika pandangan urang sadayana Allah, ningal nu beunghar nu katingal Allah, ningal nu kasep nu katingal Allah, ningal nu pinter nu katingal Allah, yakin hate urang bakal bersih. Moal aya rasa dendam, moal aya rasa ngewa, rasa sidik pidik kajail kabatur, sabab hate urang bersih, mandang sagala rupana, saena awona dongkapna ti Gusti Allah. Kahartos moal tiasa urang kitu lamun hate urang kotor.